warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Kumaha lamang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kayaan sehat walafiat tur tetep semangat dina diajar moda daring. Siswa-siswi sadayana, dina danget ayeuna urang diajar materi ngeunaan artikel. Sana pernah hadangu naon disebut artikel? Cobanya, mangga perhatikan. Jadi artikel teh mangrupikeun karangan lancaran, basa lancaran anu eusina ngaguar, medar, ngabahas atawa ngadadarkeun hiji perkara ngagunakeun katerangan-katerangan nepi ka bubuk leutikna. Nah, anu dipalar sangkan nu maca meunang katerangan atawa informasi anu tetela ngeunaan hiji perkara. Sisa-sisa dayana ku kituna dina pedarana oge kudu puguh entep seureuna nya atawa sistematis nya ngawinci terus ngagunakeun basa anu lugas jelas dan tegas gitunya sarta ngagunakeun istilah-istilah anu geus maneh. Hidup biasa ninggal artikel non aya dina media cetaknya, surat kabar, koran, atau aya dina media aya sabab aya nama tos zaman-zamana online seueur artikel oge dina media-media online seperti gitu. Tah, siswa-siswa sadayana hayang terang ciri-ciri artikel, mangga perhatikan ka dieu. Anu kahiji nya ciri-ciri artikel teh tulisanna singkat, padat, jelas, jeung pedarana lengkep jeung tuntas. Nah, nu kaduana naon? Nu kaduana sumberna tina fakta anu aya. Kade artikel mah sales gosip. Ya. Anu katiluna naon? Anu katiluna sifatna faktual, saluyu jeung data-data anu dipikanyoho ku nu nulisna. Terus anu kaopatna naon? Asli jeung lain copyright. Copywriting nya bahasa Inggrisnya asli katanya, jadi sanes copy paste lah gitu, seperti itu. Anu kalima naon? Anu kalima eusi anu ditepikeun saluyu jeung fakta tina narasumber jeung lain tina pamikiran anu nulisnya. Jadi aya narasumberna sesuai fakta. Anu kagenep eusina bisa mangrupa contohna biografi tokoh, carita lalampahan, argumentasi, kejadian, atau fakta anu liana. Nah, anu katujuhna gagasan atau topikna kudu nyaluyukeun kana kabutuhan nu maca atawa masyarakat secara umum. Kumaha siswa-siswi dugi ka dieu ngartos nya? Janten tadi aya hartosna, anu kadua aya ciri-cirina. Ayeuna urang ngajengkeun nya, urang teruskeun kana tujuan nulis artikel. Ayeuna mah sih tujuan nulis artikel anu kahiji pikeun tugas. Tah eta mah pikeun siswa, contohna hidupnya ke ku ibu di piharang ngadamel hiji artikel seperti itu. Anu kaduana pikeun informasi. Artikel anu tujuanna pikeun mere informasi kanu maca ngeunaan hiji hal. Jadi pikeun mere informasi seperti itu. Anu saterusna persuasi. Persuasi teh ngajak. Jadi eusina artikel anu mendar hiji hal di jerona miboga eusi ngajak anu maca pikeun ngalakukeun hiji hal atawa meuli hiji barang gitunya seperti itu. Ngaranna persuasi mah ajakan ngajak. Terus nya anu saladengna nyata entertainment atau anapi hiburan. Jadi aya artikel anu pikeun ngahibur anu maca. Nah, seperti itu. Anu saterusna aya eksistensi. Tujuanna pikeun eksistensi diri anu nulis kalau maca nya. Terus nyata kreatif, pikeun tujuan jadi nepikeun hiji ide gitu nya. Saterusna aya
ngarengsekeun masalah ya. Jadi dina artikel ieu eusina nyepikeun mantuan nu maca ngarengsekeun masalah anu di sanghareupan seperti itu ya siswa-siswi sadayana. Jadi eta diantarana tujuan-tujuan artikel seperti itunya nulis artikel. Anu saterusna aya nu disebut sistematika nulis artikel. Salusna aya nu secara umumna aya bubukana eusi sareng panutup seperti itu. Tapi anu urang rinci heula nu kahiji ibu bade menjelaskeun aya sistematika nulis artikel hasil panalungtikan. Naon si panalungtikan? Panalungtikan teh nyata penelitian. Jadi kayak orang bagi dua. Aya hasil penelitian, panalungtikan atau hasil pemikiran sanes penelitian seperti itu. Anu kahijinya supaya hidup langkung ngerti. Anu kahiji judul maksimalna 14 kecap seperti itu. Anu kedua ngaran nu nulis ditulis teu make gelar akademik atau gelar bangsawan misalkan Raden atau naonnya. Tah lembaga tempat nu nulis digawe ditulis dina catatan kaki bahasa Indonesia mah. Tur alamat nu bisa dihubungi boh emailnya, alamat kantor atau alamat imah. Anu katiluna aya nu disebut abstrak. Naon si abstrak teh? Disusun dina hiji paragraf eusina kasang tukang panalungtikan atau latar belakang penelitian, tujuan, metode, jeung hasil panalungtikan atau hasil penelitian. Abstrak maksimal 100 kecap. Kadenya jadi aya katamponana jumlah kecapna oge. Itu bisa saga waya seperti kitunya di artikel mah. Anu saterusna aya nu disebut kecap kunci keyword kata kunci. Mangrupa kecap-kecap penting atau kecap kunci dina tulisan. Tanya. Anu kalima aya nu disebut bubuka eusina naon? Eusina ngeunaan kasang tukang, tujuan, manfaat, metode panalungtikan. Tah, bubuka ditulis tanpa subjudul. Disusun maksimal 10% tina sakabeh tulisan. Anu kagenep aya nu disebut tinjauan pustaka. Eusina ngan teori anu saluyu jeung panalungtikan maksimal 15% tina sakabeh tulisan ya? Eta jadi teori-teorina. Anu katujuh hasil panalungtikan eusina ngeunaan hasil panalungtikan disusun maksimal 20% tina sakabeh tulisannya. Terus aya anu kadalapan pedaran eusina ngeunaan hasil panalungtikan nya jeung implikasi pengaruh gitunya pengaruhna. Tah pedaran ieu teh mangrupa inti tina artikel disusun maksimal 50% tina sakabeh tulisan. Kasalapan kacindekan atau kesimpulannya jeung saran disusun maksimal 5% tina sakabeh tulisan. Anu ka-10 aya pustaka rujukan. Tah ieu nya ngagunakeun sumber buku jeung jurnal maksimal 10 tahun terakhir seperti itu. Kumaha siswa-siswi sadayana? Tah eta mah nya struktur kanggo artikel anu dumasar kana panalungtikan. Nya aya oge struktur atau napis sistematika artikel hasil mikir jadi lain menang panalungtikan seperti itu. Oke hidup tugasnya lebih kadenya jadi lebih karena hasil mikir lain hasil panalungtikan seperti itu. Sistematikana seperti yang tadi nu kahiji aya nu disebut judul disusun maksimal 14 kecap. Anu kaduana sami ngaran nu nulis tanpa gelar akademik atau gelar bangsawan. Terus ditambahan nulis digawe ditulis dina catatan kaki ditambah alamat anu bisa dihubungi seperti tadinya. Nomor 2 na sami
Terus aya abstrak oge disusun dina hiji paragraf maksimal 100 kecap. Terus aya nu disebut kecap kunci mangrupa kecap-kecap pentingnya. Sami kalima aya bubuka eusina ngeunaan ka sang tukang masalah nya, sang tukang masalah, tujuan jeung manfaatnya, ditulis teu make subjudul ya. Disusuna maksimal 20% tina sakabeh tulisan. Genepna aya pedaran ngawengku sababaraha subjudul eusina ngeunaan masalah anu dipedar. Pedaran ngeunaan inti tina artikel disusun maksimal 70% tina sakabeh tulisan. Anu katujuh aya panutup atawa kacindekan jeung saran disusun maksimal 10% tina sakabeh tulisan. Nya terus aya pustaka rujukan oge ngagunakeun sumber buku jeung jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Jadi anu tadi mah anu dumasar panalungtikan mah ya 10 sistematikana, sedangkan dina anu hasil mikir mah atawa sanes panalungtikan mah 7 nya, aya 7 sistematikana seperti gitu. Tah, terus aya nu disebut jenis-jenis nya jeung contoh artikel. Anu kahiji aya nu disebut artikel deskripsi. Artikel ieu mere gambaran ngeunaan kasus atawa kaayaan antukna pamaca asa ningali, ngadenge jeung ngarasa gitu nya. Sabab maca artikel eta asa karandapan gitu kudu maca teh. Contohna seperti kumaha? Biasa ditinggal di dieu dina layar. Biasa ku hidup bacanya. Contoh ku ibu ieu kan. Imah leni teh dihareupeun imah kuring. Di buruan imah ngalir tangkal jambu tah. Kebayang didinya nya. Eta nu disebut deskripsi seperti itu. Terus anu kaduana aya nu disebut artikel narasi. Dina artikel narasi aya kajadian anu kronologis atanapi aya urutan waktuna. Narasi bisa mangrupa fakta atau fiksi seperti itu. Ya, jadi aya urutan waktu dina narasi mah eta cirina. Anu katilu aya artikel eksposisi. Artikel ieu midangkeun pedaran ngeunaan pangaweuruh atawa informasi secara leuwih jentre jeung lengkep. Dina artikel eksposisi aya fakta, data anu ngarojong kana informasi eta nya. Jadi kada hilap dina eksposisi mah aya fakta, aya data seperti itu. Bisa ditinggal contohna dina layar. Anu saterusna aya nu disebut artikel argumentasi. Tujuanana pikeun ngabuktikeun bener henteuna hiji pamadegan atawa kacindekan kesimpulan ku fakta atau data nu jadi alasan atawa nu jadi bukti nya. Contohna seperti ieu mangga tiasa dibaca ku hideuk. Aya artikel persuasi. Tujuanana mangaruhan nu maca sangkan milampah hiji hal. Contohna mangga kagenepna aya artikel eksploratif. Jadi eusina embrehan fakta-fakta dumasar kamandang nulis. Ya, contohna makalah panalungtikan. Anu katujuh aya artikel prediktif. Artikel anu eusina ngeunaan hiji hal anu sifatna bakal atawa acan kajadian. Bakal atawa acan kajadian numutkeun analisis anu nulis. Contohna artikel perkiraan cuaca, prediksi skor sepak bola jeung rea deui. Anu kadalapan aya nu disebut artikel eksplanatif. Pikeun nerangkeun hiji hal kanu maca numutkeun rupa-rupa kamandang atawa kamandang teh pendapatnya. Numutkeun rupa-rupa kamandang utamana kamandang anu nulis. Jadi dia mah aya pendapat-pendapat seperti itu. Tah, sisa-sisa sadayana contohna aya di dia mangga tiasa dibaca ku hideuk. Kumaha sisa-sisa sadayana ka atas penjelasan ti Ibu. Jadi hidup terus diajar hartina artikel teh naon nya, terus aya ciri-ciri artikel, terus aya jenis-jenis artikel sareng contohna, terus aya sistematika artikel seperti itu. Tah, anu tadi memang contohna paragraf-paragrafnya sakedik-sakedik contoh-contohna. Tah, ayeuna hidup mangga tiasa ninggal salah sahiji contoh anu lengkepna tiasa ditinggal di layar.
Tah ayeuna bagian hidupnya ayeuna bagian hidup ngerjakeun tugasna tanapi pancen nyaeta hidup mangga ngadamel hiji artikel. Mangga tiasa dipilih jenisnya bade nu mana, bade deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi sareng anu sanesna. Pilih salah sahiji. Nya, janten hidup ngadamel salah sahiji contoh artikel. Sisa-sisa sadayana, we pembelajaran dina danget ayeuna mudah-mudahan kahartos tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.